isuk ieu teh sok kudu ka mana bararing ieu teh hirup teh. Harus kemana diriku ya. Kang? Lain cicing wae gerajieun atuh pager teh panan geuning loba hayam arampih kana teras. Rek nungguan naon? Aing Kudu ditutup geus pan geus aya awina tinggal prak. Rek ngalah heula cai, ngalacai embung apana? pagar segala rupa tuh. Nyin pagar dah kudu dipagar atuh. Ini pagar pisan. Ampun aing. Gila nanti aing. Pagar nian pagar dalaletik geuning awina ge ngan pagar we. Asal rupa-rupa pisan juga pamajikan teh. Tekawop cicing. Hoyuh we nian pagar. Encan karak cicing. Tita Tita tadi karak dia. pan dititahna ge tita tadi cek engge pangjieunkeun pagar buru-buru mumpung isuk. Hayam ara rampih mararodol. Kenapa ada si Akang? Kenapa? Kalah diuk ke bari ngarok tuh we atuh coba geura atuh. Kewe atuh maneh teh atuh. Nungguan naon? Sabaran atuh. Nungguan naon atuh? Kudu nyabar kudu nyantai nian pagar teh kudu dipikiran heula. Kudu kumaha nian pagar teh ieu teh. Alusna pagar babari make dipikiran kudu dirangkai heula alusna kumaha. Da supaya mah tuh kos kanang doma meureun. Kos anu rek nyieun imah we pagar mah tinggal babari. Ngecebrek wae cebat ku sorangan atuh. Dititah ku pamajikan teh. Geus beres nyeuseung, geus beres gegero, geus beres nyangu ieu encana naon pisan. Heran aing mah. Boga salaki teh. Maneh nu heran. Dikon dikona. Itu sih teh. Asa banget pira geunyeun ang kieu. Patut para rese coba. Dititah tadi heran. Bade aremungeun ge ka maneh. Remungeun naon? Aing geus beres ngalacai geus naon. Narek iraha atuh Kang. Heuh ayeuna. Heuh baru atuh. Kade ku aing cuy. Teu naon rokona coba geus. Kita tadi ngan dua heran tinggalan. Sekarang gawe bari udud mah teu ngeunah. Tenang we tenang. Titah saha bari udud atuh titah bari udud titah ngagengin pagar. Udud mah. Tita tadi cicing we nya beres atuh awewe mah. Ngalila tuan di tempat teh ngajengkul ngahuleng. Atuh sia teh nya beres. Anu mikiran jang nyieun imah nyieun pagar sasiki oge ti bangsa kieu di pikiran heran. Heran aing ka maneh mah euy deuh aing mah lieur jeung maneh mah. Nanti isuk di kamari malahan mah dititahna oge. Ari kieu mah aing jadi hoream duan dieuna ge. Bang kusarangan ka itu. Aing mah ulin lah aing mah. Lugu kitu heran. Alasan rasakeun sia mun balik ka imah. Daang boki barang gadag heran boga salaki teh. Kudu ku aing mah. Sio. Apapun sio. Aduh kuat dicacag gitu awina ge. Soak aing mah ampun ieu runtah karena dibebegkeun ieu. Oh kalau cerugan pisan, hayang piceun coba runtah teh. Aing mah. Dibubah bebrek. Teu cereg pisan. Durukeun runtah kok kitu. Keluar. Ieu, ari mah eta runtah teh bebrek di dieu ieu teh ngararewa. Aya orai naonan. Naon itu datang-datang? Runtah eta dibebrek Nah, henteu nempo itu mau bensin rek diberesan rek diduruk. Eta nyaho aing mah. Lai akang atuh rek naon coba kada gidig tamu. Aya perlu. Lain pangmeresankeun hek duruk. Kusarangan eta sih. Pan teh meureun imah saha balatak di mana? Hek pangmeresankeun jadi lalaki teh pamajikan mah loba gawe di imah. Sarua, salaki. Ya akang rek ka mana? Arek liar heula. Ku akan duruk bawa ka itu. Buru beresan ka itu. Aneh we geus sakalian. Ya akang rek ka mana atuh runtah Arek liar heula ya perlu. ka saha? Kasih Ohim. Narek nahaon ka si Ohim? Pangedulan sarua si Ohim ngajedog di imah.
Rek ngadu bako meureun. Ngadu bako. Ngeus atuh beres. Hayu atuh. Bawa ka itu orang dorok. Lieur jeung maneh mah ngomong jeung maneh mah aing mah. Lieur coba gerak. Hayu buru bawa ka itu. Sorangan. Cepat beres anu coba gerak kalau dikitu-kitu. Kemana? Ya. Hai. Mantau brek kemana ya coba heran. Itu boga sawah kita ngagedo boga dagiring ngetulin wen. Duduhkeun ka aing kumaha poe beresan. Beresan. Gawean lalaki eta nu kieu teh. Gawean urang teh lah pamajikan teh ka mana dina lalaki teh. Ampun, ieu maneh baju kuat di kieu-kieu. Rek seuseuh atuh maneh teh. Baju kuat numpuk kieu. Itu datang. Eta bajunya. Nah teu nempo ieu baju naon ieu? Baju maneh? Nya siapa yang melina? Atuh make didieu kekeset. Pan geus gote atuh pra ku make baju kitu buriknya. Ieu dengekeun dari mungkin baju mata ih pagawean. Aduh. Pagawean tah. Atuh sok we dor ku sorang. Ya baru Pak pagawean. Ku maneh we atuh. Kalau ngomongkeun teh para ruguh we kekesan dibahas. Nya teh zaman ayeuna Pak kemah aduh urang teh hese yang baju teh. Ieu teh tah ieu cacagan lah ulah ngomongkeun kekesen da puguh kekesen nu kitu mah. Lieur nya euy ngomong jeung ieu mah. Arek moal ieu teh. Ah moal. Kana rek ka mana ayeuna? Aya perlu. Paribasa sih mah perlu we. Oh. Kan meureun mah teh perlu duit meureunan aing teh nyangan duit. Duit kos heueuh we. Oh. Duit paribasa tanah. Amok sia mah. Pagawean lalaki ku aing. Sing aya karidoan sia teh ngan amok-amokan we meunang. Karidoan. Tukang ulah kitu-kitu teuing coba Kang. Kitu naon? Maneh anu nieun gara-gara wae. Coba beresan di dieu teh. Tuh tempokot mesti rampung kieu, aya orai ka imah. Ampun. Hayu atuh buru lain nempokeun. Sok we dar atuh kusorangan. Hayu buru. Kusorangan. Urang mah ngagenggeurkeun baju ieu teh nyaah lamun diseuseuh mah dirinsoan deui dipamake pemutih. Halus deui bersih deui poe deui bisa deui dipake. Seseuh atuh daek mah. Boga pamajikan teh meni kitu aing Aing mah ampun. make kekeset ka pamajikan Lain teh. nitah make Yeuh, kekeset. dengekeun. Pan ieu teh baju meureun asalna teh didieun ku kekeset teh ku saha ku maneh. Ari geus butut piraku. Bang teh butut-butut teuing atuh sia teh ieu teh. Sareng we kitu oge bang. Ari jadi butut teh ku maneh, bahwa jadi butut teh didieun kekeset ku maneh. Da Ngesoek. asalna mah lain kekeset. Sia teh Akan ngesoek piraku kudu make baju Cara soek. meulina sia teh. Batur mah dipangmeulikeun nu anyar. Dikaput atuh. Sareng teuing geus rawek kitu dikaput ku beurit. Eta maneh Batur mah pipitkeun bibirna ku aing sia teh. batur mah dipangmeulikeun nu anyar kalah nitah nyusuh kekeset lieur. Keur pang jadi kekeset teh pan ku maneh didieun. Urang. Da asalna mah lain kekeset baju. Pan ari geus ku beurit mah pira ku dipake atuh Ah, kan. alasan ku berit lieur ngomong jeung maneh mah. Tuh banget aing titah make kekeset. Ngeles wae titah beberes. Nya, wah aing keur beberes jadi murang maring teh kana kekeset. Bisa we akal mah teh boga sakit teh. Anu teh gawean manehna ieu teh. Bak ngatur. Aduh, jadi mata di hese. Ya Allah, kayak kumaha cenah. Ini banget teuing hese teuing itu. Itu hurung-hurung nih. Harese nu kieu patut oge. Mani hararese hurungna teh. Ampun. Kak, Ieu naon? leus sinarieun hidang sorangan didurukan. Beda abong-abong kumaneh da geuninganan diantep wae kumaneh ieu teh. Atuh kudu Da sia mah kitu. kedul geuninganan. Lain kedul pan loba pagawean di imah kudu kitu kan. Jadi salah. Pagawean di imah aduh kitu kedul sia mah. Lain kedul apa Alasan we di dieun di imah, pagawean di Bapaknya imah. segegero meureun beberes di imah nyangu akang kudu diurus ku abi meureunan. Kudu rido ai mantuan pamajikan teh. Urus. Sok jadi gagaleneng sok kulu. Lain we teh maneh boga duit teu? Jang naon? Menta tuh 25.000 mah. Jang naon duit? Jang naon we atuh teu duit mah jang Tuh. perlu atuh. Aing. Boga? Ai duit nu kamari atuh.
Pan Anu dibalikan 250 di kemana pan kan? dibalikan kana beas. Kabeh Nya henteu ai kabeh mah panjang dengan sangu meureun sawah. udud meuli. Aya sabatang di imah ke ngeusieuan. Sabatang. Heuna kudu sakumaha atuh. Atuh meuli sabungkus ya teh. Sabungkus Meuli mah banget sia mah. Sabatang dan nungtut ieu ngarokona ge mau disakalikeun mau di aing sabungkus. ampun maneh mah. Meuli banget begitu. Hek pangmelikeun atuh satu bungkus mah rokok saya teh. Meuli kuat Mahal kabanget. kan nungtut ngarokona ge mau disakalikeun sabungkus nanti we lah. Atuh teh sabatang mah ayeuna ge bisa beak atuh. Atuh atuh meuli deui ngagidig. Ampun aing Sorangan mah da maneh mah. babari. Teu kunaon ari akang geus Maneh adem kunaon? geus ngadurukan geus naon hidang nyieun deui masalah diomongkeun. Maneh anu nyieun masalah wae ka urang mah maneh. Naon make nyieun masalah. Gue maneh. Beuna naon? Lamun maneh mah maloba omong. Teu pira nyampeurkeun. Atuh meuli udud sih hidung. Geus aya. Yang duit teu dibere sia mah. Da jang naon duit. Hayang bake kok peuting teu dibere. Ai maneh meuli banget teuing ka salah kita. Dahar geus ngaroko aya teu pararuguh we ngomong Ngaroko sabatang. pirang-pirang sakitu ge dipangmelikeun. Kudu sakumaha? Sabungkusnya kudu kabeh teh olok ah. Hayang loba. Heueuh atuh kudu sabungkus barang beli mah. Sabatang kagok-kagok. Kaolok-olok duit.